Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul cowok royal tuh nggak berisik. Yang berisik tuh cowok nggak berduit tapi selera tinggi. Ki, emang ayah anu kos gitu Ki? Lain aya deh ngajedig. Lamun cowok anu selera tinggi mending lamun boga duit. Lamun cowok tegablek duit tapi selera tinggi, hayang nanti anu kawas artis sahaki. Hiji merenya artis tenu baheula mah Cut Tari, Luna Maya, dan nu kitu mah atuh selera nage mahal. Selera mahal karena naon? Nu kitu mah ngalirik cowok anu berduit. Anu faktorna faktor duit. Ai cowok anu tidak berduit mah mun selera tinggi teh naon? Hese ngudag nage. Ngudag kumaha lamun awewe misalkeun kabogoh hayang HP keluaran ayeuna bingung tahnya. Hayang motor anyar nu model ayeuna lieur kan hulu tungtungna muter kosbat nyamuk tah. Mentak oge lamun cowok tidak berduit mendingan biasa-biasa neangan anu biasa ulah sampai nepikeun ka ngalilieur hulu sorangan. Hayu misalkeun teh minjem duit rentenir dibelikeun HP ka awewe, mending lamun hubunganna langgeng. Lamun teu langgeng duit beak hutang anger heug hubungan putus. Aduh nepak tarang ujung-ujungna pusing 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 pusing.